Tuluy paladur sadayana engke di poe kiamat jalma kafir nararipu kau naripu kumaha ditaranya eta jelema kafir tanah sawi dijelaskeun ya jelema anu tariman teh ya datang teh ka sia anu nyampaikeun disalah anu ngabejakeun Allah teh aya Allah teh kieu ngabejakeun hukum Allah maka para hadirin sadayana ngararomong eta kalalapir teh henteu ya Allah boro-boro ngabarohong ya henteu cenah eta sungguhna keur can dikunci Pak henteu cenah itu akhirnya kok Allah dipanggil nabi masing-masing usaha ka dia ai maneh datang teh ka Yahudi teh ngabejakeun ngajak supaya bener datang ya Allah nyampaikeun teh nyampaikeun eta geuningan sia ngakuna cenah eta teh maneh teh nyampaikeun ngabarong Gusti cek Nabi Musa alaihi maka nu dipercaya ku Allah Subhanahu wa taala adalah nabi Allah. Jadi saksi eta Allah nabi-nabi Allah para rasul Allah dipayunan ayeuna umat. Ceuk saha Gusti abdi datang ka manehanana. Kami nyaksian bahwa kami bersaksi payunan Gusti abdi datang ka manehanana. Ya, bahkan engke jeung umatna tanyakeun tu ka si anu mah iman si ieu mah teu iman. Subhanallah. Nabi Ibrahim kitu bahkan paladur sadayana nya di dieu waji nabika. Tah di dieu paladur sadayana pakai Pak maka kumaha tingkah-tingkah jalma kafir ketika kami ngadatangkeun tina saban-saban umat untuk menyaksikan pikeun nganyaksikeun ka eta umat kabeh. Nabi kumaha sia ayeuna maneh datang teh ka eta datang Gusti abdi nyaksian ka eta jelema nyampaikeun ka eta jelema tapi eta jelema teu iman. Eta nabi jeung rasul bahkan termasuk kanjeng nabi datang ke Muhammad anjeun ka Abu Jahal datang Gusti bahkan ka Abu Jahal mah 70 kali abdi ngadatangna. Nah ieu paladur sadayana bisa dinisbatkeun bisa dikiaskeun lamun keur leuleutikannana paladur sadayana ayeuna pengajian seueur teu seueur di Cijerai malam Minggu ngaji malam Senin henteu malam Rebo ayeuna ngaji aya nu ngajarna aya tangke paladur sadayana lamun aya jelema teu ngarti dina masalah agama komo dina masalah fikih paladur sadayana teu ngarti manehanana engke bakal eta nyaksian ka Allah Subhanahu Gusti abdi datang di masjid ngajarkeun nyampaikeun kana hukum-hukum Gusti tapi maranehanana teu datang-datang aja Gusti bahkan memang ngaji dipanggil heula. Alhamdulillah cek malim di dieu teh cenah tos dugi ka ya malam Rebo deui mangga satacan sarepan digedoan eta beunana. Ya Allah ya Rabbana ya Karim pala hadirin sadayana didatangkeun bahkan besi kurang kadang-kadang muludan bulan mulut dipanggil di jauh ge titanaon titang nasehatan supaya arel teu eling-eling keneh wae subhanallah paladur sadayana ta engke paladur pakai pa ijajina min kulli ummatin bisyahidin wajina bika ya Muhammad
sareng ngadatangkeun kami kalawan anjeun hai Muhammad kana ieu kabeh menjadikan saksi dina eta poe nyaksian bahwa maranehanana teu iman nyampaikeun tapi teu iman kami bersaksi bahwa sumangsa eta teu iman termasuk ka urang anu iman jadi kieu apa ya enak ya bapak-bapak baroga guru ngaguru ka dieu ngaguru ka mualim nuro boga guru deui nyambung ke guru boga guru sampai ke Kanjeng Rasul engke kabeh bakal nganyaksian eta guru maka punten ngaji teu cukup dina nu kieu teh aya lamun ngaji ieu kudu naon kudu cukup aya kudu kieu aya ngaji mah aya ngaran-ngaran ngaji mah paladur saya kudu ayeuna muwajaah ngaranna berhadapan jeung guru ngaranna ngaji tangke wau ka hiji-hijina nya engke ieu bersaksi ya Mang Nur nyorang ngaji, Ki Abbas nyorang ngaji, iya nyorang ngaji, iya Gusti, iya adalah naon murid abdi Gusti, ke setor, iya ka bapak misalkan, ka uang misalkan, ka guru, Gusti naon, wah iya murid abdi, wah setor kene ka guruna, mampai sampai ke Kanjeng Rasul menjadikan saksi tadi. Iya Gusti pernah ngaji jeung abdi, nyambung ke Kanjeng Rasul. Tak makana pala hadirin sadayana guru ieu sing ade guru mah nyalametkeun ti dunia ka akhirat. Allahu akbar. Nyambung terus. Makana tong sieun-sieun teuing ka neraka. Bahwa entong. Ieu mah cek ya. Sieun-sieun teuing ka neraka aing boga guru hararepat ieu. Teu nganda teu disapatan. Waliullah bae lolobana atuh ka abu ya dibiatu beureun pernah sakedeung ngaguru teu nganda teu ditulungan mun kira-kira naudzubillah tapi nadannya hadan si dadan neuna misalkan arek ngoes saeutik jeung ulah Gusti eta nyorang mere rokok surya eta surya jadi sapaat eta kan Allahu Akbar. Untung ya Mama, kurang untung ya. Tadi kan utara ngaji temu ke guru, ay guru siasa na YouTube cenah Abdul Somad. Abdul Somad doang teh kasihan teu. Ay guru siasa ada hidayah cenah. Ada hidayah doang teh kasihan teu. Da ngaji ngasa majelis ge can nyorang. Ay guru siasa Abah Uci cenah. Ay sia nyorang sama majelis jeung Abah Uci can nyorang. Cek Abah Uci, aing mau ge henteu kasihan. PA juga. Jadi sakali deui nya nu disebut guru ieu urang nyorang sa majelis. Sorang nyorang bertatap wajah paladur sadayana. Tingali ka Kanjeng Rasul. Tangke dibawa ka Kanjeng Rasul. Rasul menyaksikan cek Kanjeng Rasul, Gusti ngaranna awang adalah umat kami. Bahkan kemenang syafaat pala hadirin sadayana yashhadu Kanjeng Rasul pala hadirin sadayana nya ala haulai syahida menjadikan saksi tak kumaha jelema-jelema kafir didinya anu ngabarohong tangkurakna pala hadirin sadayana kumaha didinya yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ardh yauma izin dina eta poe yawadul ladzina mikahayang pirang-pirang jama kafir jeung jelema anu marasiat ka rasul ngabarohongkeun ka para rasulna ka para kiai ngabarohongkeun manehanana ku sebab geus centre geus jelas naon siksa Allah neraka Allah Gusti abdi saruakeun wae jeung taneuh jadikeun wae abdi taneuh nah eta paladosa dina surat Amma Yatasaalun aya binatang mah kieu mamanya Enak binatang nyorang ayeuna beurit ngakan naon ngakan mandila ya
Kitu engke mandila ngahisab da kabeurit. Beurit sia ditampilingan misalkan dihakan deui eta beurit. Geus kitu mah beres saling naon? Saling kisos antara binatang jeung binatang dijadikeun taneuh. Termasuk embe nyorang neunggar ka embe. Engke di ditu ditenggar deui ku embe anu ditenggar. Geus beres silih kisos di ditu paladur saya kabeh dijadikeun taneuh. Maka ketika jalma kafir paladur saya ningali ayeuna binatang dijadikeun taneh gitu, maka marana ngomong ke yauma yanjurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dina waktu ningali paladur sadayana jelema-jelema kafir eta binatang dijadikeun taneuh, aduh hayang teuing kami jadi taneuh. Da geus jentre naon siksa ti Allah Subhanahu wa taala, jahanam geus jentre, ayeuna neraka geus jentre, arek diasupkeun kana neraka. Maka ngarongna Gusti mending abi jadi taneuh. Lau tusawa bihil ardu, lamun disaruakeun abdi jeung taneuh we geus, artina jadikeun taneuh we ti Gusti abdi teu kuat amun abdi diasupkeun kana neraka. Ai urang kumaha mau man jelema mukmin santai deui wae. Moal mangawang urang moal kitu moal. Sing yakin. Ulah suudon kau. Cirina urang geus diimankeun ku Allah, sedikit banyak urang daek amal saleh paladur sadaya. Ya. Kumaha bisa ngabarohong teu? Ya, boro-boro bisa ngabarohong. Walayak tumuna Allah hadisa eta jelema paladur sadayana nya walayak tumuna Allah hadisa moal bisa nyumputkeun ka Allah Subhanahu wa taala kana omong ngomong saayana dina surat Yasin kumaha al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun konyon sungut dikunci jepret nu ngomong leungeun nu ngomong mata nu ngomong ceuri. Bahkan dina ayat sajen al yauma antaqana Allah antaqa kulla syai dina poean Allah ngomongkeun kana setiap perkara. Kulit urang bakal ngomong, ceuri urang bakal ngomong, menjadikan saksi engke dina poe kiamat. Da ieu mah tukang ngabohong ieu si sungut. Ya, jepret dikunci, leungeun ngomong, sukulok ngomong. Mangkodes da henteu Gusti can nyorang anjang, jepret sakade sungut sia dikunci. Cek sukuna teh. Oh, bohong Gusti abdi tak saksina, nyorang leumpah. Pura-pura we ngadaguan kakak cenah di rumah sakit. La ilaha illallah. Ya. Itu paladur sadayana. Iya. Hadena urang Allah diberi nikmat anu panggede-gedena paladur sadayana. Naon ditakdirkeun ku Allah jadi jelema anu iman. Sedikit banyak urang sok amal soleh. Daek ngaji deui. Daek ngaji iman ekeun amal soleh osok daek ngaji berarti teureun urang neangan ilmu. Subhanallah karek teu boga duit mah wajar Muhammad. Karek sekali-kali carekan pamajikan bawa abdeh wajar. Majikan ieu lamun teu ngomong tane. Ya wajar. Engke mah maneh lagi atuh namun urang ka surga. Subhanallah. Tangke mah ye paladur sadayana bakal datang ya nyaritakeun Sayyidina Ali gitu. Jadi naon mabok teh teu meunangna minuman keras teh dilarangna keur salat hungkul. Gitu minum-minuman keras teh artina mabok teh ulahna keur salat hungkul paladur saya. Aya luar salat mah sebab ieu kayak asbab nuzulna Sayyidina Ali nyorang maca qul ya ayyuhal kafirun paladur saya nyasab ieu. Ya. Wala taqrabus sholata wa antum sukara wallahu a'lam bissawab.
Aduh ya Allah. Berarti salah rebo malam rebo hareup mah kan malam salasana mulu dan jadi tunduh teh tunduh keneh lain momen. Aya sesaken eta teh terserah sih kumaha bae. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ma'muman wala sarang henteu batal in ada lamun balik jama makmuman halna jadi makmum pala tabtulu maka teu batal sholatuhu naon salatna sejam ijan tasoba di mana-mana jejeg itu si jama aw sajada atawa sujud si jama wahdahu hana nyorangan itu si jama sahwan alna poho bal balita alaihi kasih makmum aw alal makmumi an-nasi tegasna ka makmum an-nasian poho audun naon balik liwujubi mutaba'atil imami karena wajib nuturkeunana imam Pailam yaud maka lamun tebalik itu si makmum bakolat maka batal sholatuhu naon sholat si makmum. Ilam yanwi lamun teniat itu si makmum muparokotahu kana muparokona imam. Amma ijata amada anapun di mana-mana haja si makmum jalika kana nutus disebut palaya jamhu maka temisti kasih makmum al audu naon balik balik tayusannu disunakeun lau ka makmum kama kaya perkara idza ka di mana-mana ruku si makmum masalan umpamana qabla imami dina sameme imamna si makmum walau lam yalam sareng lamun teu ningal sahi sanu poho hatta qoma sehingga ngadeg imamu saha imamna si makmum lam yaud makan tebalik deui si makmum kola ngadau al bagawi sa imam bagawi wala am yusab sareng teu dihitung manaon perkara qiraat anu maca si makmum kana umma qabla qiyami binazmime ngadeg nasimam wa taba sarang nuturkeun kana qaul asy-syaikh Zakaria sapa Zakaria inilah kamari pikeun imam jeung salat munfarid. Lamun jadi imam geus pohoy sadin. Lamun jadi imam kari-kari ayeuna henteu tasyahud awal. Tuluy ayeuna aturan tasyahud awal ge urang. Ya, barokat tasyahud maghrib bisa isya atawa johar atawa aturan tasyahud awal ye kalaka hudang bae Allah gecejeg ya gecejeg ya itu subhanallah eta ulah turun deui bahkan lamun nyaho kana hukumna ulah turun deui batal kecuali teu nyaho harus coba eta lamun jadi imam atau salat munfarid itu sorangan Mas Aden salat johor gitu
Ya, kebenaran di imah kiriman gas loba kamari teh ya. Gitu. Sehingga teu kaburu berjamaah Mas Adin ya. Gitu. Allah. Karena kieu mah masih aing teu atur tasawuf awal ieu. Balik deui. Eta teu batal. Karena kitu mah. Lamun geus cejeg mah geus we. Lanjutkeun bae. Katiga bas. Nya lanjutkeun bae. Lamun geus sorangan. Atau orang salat subuh. Orang salat subuh. Itu Allah. Karena kieu can sujud ya. Can sujud pada dur sadayana. Ya. Ye aing teu kunut balik deui. Itu teu kudu Allah deui. Balik deui Allahumma hdini fiman hadayat asa can sujud. Naon elatna pada dur sadayana? Elatna ai nangtung mah geus rukun. Eta sunat. Ulah mudah sunat tinggalkeun rukun maka eta teu meunang. Ya, ai sujud rukun lain. Rukun lamun balik deui bari nyaho hukum eta jadi batal. Kartosnya? Tah ayeuna pertanyaanana kumaha aya makmum PA? Aya makmum PA. Kumaha PA? Eta mah makmum PA teh kieu. Pugu ayeuna imam kunut. Enak ya salat subuh ya. Ya, makmumna lamun kunut tah. Ya. Geus ruku sami Allahu liman hamidah. Ya. Beneran imam Allahumma hdini fiman hadayat. Ai si makmum mah sami Allahu liman hamidah. Allah. Itu mah Allahumma hdini fiman ai si geblek kalaka sujud. Teu nyaho tah mah. Ya. Manehna kalaka? Tah kalaka sujud. Kunaon? Sanajan langsung sujud, sanajan geus sujud. Panutan ieu mah lamun geus sujud teu meunang da balik deui. Kumaha tah lamun si makmum kos kitu langsung sujud bari geus sujud. Balik deui tah. Mengapa Mas Adin ngomong begitu? Ya, balik deui tah. Wala in ada makmuman palatab tulus salatuhu henteu lamun balik deui imam sanajan geus sujud palatab tulus salatuhu ijan tasoba di mana-mana geus jejeg aw sajada wahdahu sahwan atawa sujud manehanana ku sebab poho nya bal alaihi balik teh kasih makmum au alal makmumun nasi audun bahkan wajib balik deui. Ya ai pikir mah kudu make contoh ya. Imam Allahumma hdini fiman hadayat. Ai si makmum karana Miqdad. Nyungsep Allahu akbar. Nah. Balik deui wajib balik deui. Balik sanajan geus sujud. Karasa atawa kieu nya imam mah ayeuna nya tasawuf at-tahiyatul mubarakatus so ai si geblek mah langsung Allah Hering atuh balik deui lamun urusan mah makmum eta ngaranna makmum PA. Ya, elatna naon paladur sadayana gitu. Audun liwujubi mutabaatil imam. Paladur saya ku wajibna kudu nuturkeun imam. Sebab dina salat berjamaah mah urang wajib nuturkeun imam, makmum wajib nuturkeun ai siapa ya sugan. Imam kunut sia kalaka teu kunut kalaka sujud. Carang sugan.
Eta lamun poho, poho. Baladur sadayana lamun poho. Barina sholatan itu pasir. Jadi berlari. Aduh, ya lamun poho. Gitu. Kumaha lamun manehna teu balik deui dan ye. Gitu. Fa illam ya'ud batalat sholatuhu. Lamun teu balik deui, teu nuturkeun imam batal salat. Batal salat. Nya, bari ina teu nuturkeun imam. Baladur sadaya. Batalat sholatu. Ilam yanwi muparaqah tahu. Gitu oge batal teh lamun teu niat muparaqah. Tapi lamun pas manehna sujud aing katinggaleun nya embung balik deh ya aing muparaqah we aing mah teruskeun niat muparaqah aing mah terus we jadi dilanjut aing mah jadi sorangan aing salatna geus kapalang era. Artinya kieu aing muparaqah we geus akhirna pan beda itu mah kunut ya karena sujud bener sujud kedua geus jadi sorangan saya paling ge eta mah mun gigireun PA nya asa aneh teh ya mah ngomongnya muparaqah gitu. Allahu akbar. Jida. Hah? Atuh engke luar kada tangke tahu minggu engke sujud cawe mah engke eta mah ieu mah can kakadinya can. Tenang memang man mudah-mudahan panjang umuy lah ulah. Lain umur panjang umuy. Lu bobogohan teh ya nanti kita bertemu lagi sayanglah kalau panjang umur aduh gitu kumaha cenah ieu mah memang aja si PA memang aja ayeuna imam maca kunut si eta mah ngahaja teu kunut kala langsung sujud atawa abodo amat cenah aing mah si imam ayeuna tasawuf aing mah langsung we aing paluhur ngahaja kumaha baladur sadayana nya kitu amma ijata amana jalika palaya jamu al audu bal yusannu lahu gitu anapun ayeuna manehanana batur mah si imam kunut manehna ngahaja dilangsungkeun bae kana sujud paladur sadayana eta teu wajib balik deui awas teu wajib balik deui tapi sunnah balik deui lamun ngahaja mah sunnah balik lamun poho wajib lamun ayeuna paladur sadayana nya lamun ayeuna manehna ngahaja misalkan batur si imam kunut manehan teu ngahaja dilangsungkeun kana sujud kitu eta teu wajib balik deui nyaho tapi ngahaja kan teu kunut nya kalaka langsung sujud tah paladur sadayana ngan saukur hukum sunnah udang deui manehna sunnah hukumna paladur sadayana gitu mudak makruh jadi manehna kakenaan ku makruh kieu dalilna kama ijaroka masalah kaya perkara di mana-mana si makmum ruku umpamana qabla imamihi miheulaan imamna gitu ruku manehanana dina samame imamna walau lam ya'lam sahi sareng lamun teu nyao anu poho hatta qoma imamuhu lam yaud sehingga naon sehingga sareng lamun teu nyao eta si anu poho sehingga hudang naon imamna maka ulah balik deui gitu nya ulah balik deui jadi ga di mana-mana si makmum ruku
ruku. Tuluy imamna can ruku. Tuluy manehanana walau lam ya'lam sahi lamun teu nyaho si anu poho deui si anu poho teh nu teu ingat geus teu sadar sehingga hudang geus nepikeun ka hudang deui eta si imam maka teu kudu balik deui nya jadi ieu mah kieu nya si imam si makmum rukunya kama ijaroka masalah seperti di mana-mana ruku si makmum umpamana dina sameme imamna si makmum berarti ya si makmum miheulaan imam gitu. Walau lam ya'lam sahih hatta qoma imamu lam yaud sareng lamun henteu terang saha anu poho teh sehingga hudang sa imamna eta si makmum ulah waka balik deui kumaha ieu dalil saeutik ieu malim nyontokeun ananya si makmum ulah balik deui gitu. Dina pada sunnah balik deui seperti si imam meulaan si makmum meulaan si imam. Oh, jadi si imam oh iya. Arti. Jadi kieu nya malimnya. Enak mangomang imam. Ya makmum geblek dewa ya. Berarti sahanya si mikdad dewa ya. Gitu. Pugu can anggeus bacaan. Ai si mikdad geus ruku. Tah, berenang ayeuna itu can anggeus ya geus ruku. Tah ieu balik deui sunat. Kareta Mas Pak. Kan kira-kira di urang aya moal. Mangomana maca kena ieu ya. Geus ruku geus. Kuliah ya kafirun la abudu ma ta'budun la antum abidun. Ya lakum ninu kumaha. Allahu akbar. Itu mah orang bisa dilanjutkeun karena surat naon? Orang itu maca ijazah Nasrullah wal sugah teh moal dilanjutkeun. Mangoman teh imam ya. Lakum dinukum waliyadin. Asmikdan Allahu akbar. Gus jago eta. Orang itu maca ijazah di bangsa tuangan. Aing katipu. Karena ya. Tak eta kitu. Ya, sugan teh moal dilanjutkeun orang bilang karena ijazah. Akhirna katipu ngaran si Mikdad. Gitu. Ya. Walau lam yaud asaya taqama imamu. Lam yaud eta sunnahnya. Eta hukumna sun. Qala al-Baghawi walam yusab maqarahu qabla qiyamihi. Jeung teu diitung naon anu dibacana dina samemeh ayeuna manehanana hudang deui. Gitu. Jadi tidak termasuk hitunganana paladur saya. Wa tabahu sareng nuturkeun kana kaos Syekh Zakaria. Eta nu berkaitan jeung sunah abad. Terus gitu para hadirin sadayana pikeun makmum. Jadi mualim Nuroma nyontokeunana dina salat witir bae. Anu dina salat wajib kira-kira aya mah nya. Anu salat wajib aya mah ya.
Allah. Jadi ya mah makmum jararago lah, ahli ngetrek rupanya. Bisa jadi saya di santri menyemangatnya itu jararago kan. Ayo orang mah saan. Qabla imami walau lam ya'lam asai jelema anu poho hatta qoma imamhi lam yaud. Pana inu tarima bal yusanu lau kama ijarokaa seperti di mana-mana ruku kan si makmum masalan umpamana sebelum imamna ngibaratin karena hukum-hukum sunnah. Walau lam ya'lam as-sahi hatta qoma imamuhu lam yaud. Ieu mah balikna teu nyaho. Malim. Ya. Teu kudu balik deui. Ieu mah nu tadi mah ngahaja berarti. Ieu mah jelema teu eling teh kamari. Jelema teu eling keur salat, si mikdad wae mah. Jadi kaya walau lam ya'lam asai hatta qoma imamu walau lam ya'lam asai hatta qoma imamu lam yaud maka teu kudu balik deui. Gitu. Jadi kaya imam tasawuf keneh mikdad wae ya. Pugu imam at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu ai si mikdad geus Allah poho dek nangtung sinikdah ieu tasawuf kan kalaka maca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim ai imam tasawuf kene bener ka paling gitu kan cek anahna nya tah tuluy pada dulu saya si mikdad leuwih heula nya gitu maka eta si mikdad teu kudu balik deui kartos apa Mas Adin karos dah. Ya. Oh, jangan tidak mengerti kau. Bising Mas Adin kitu ke. Tah maka di dieu cek Imam Bagawi walam yusab maqara'u qabla qiyamihi. Henteu dihitung paladur sadayana kana perkara anu maca eta si jamaah teh ya kana eta jadi bacaan itu can dihitung malim. Kayak liur di dia tadi orang masalah tasah jadi hitung kareksi imam naik manehna harus balikan deui ta bacaan maca Fatihah harus deh ya itu qabla qiyamihi dina samemeh ngadegna taya kao dituturkeun kana eta kao Syekh Jakaria ya harus momen enggak saya nama jadi ieu mah asaan jelema-jelema polongo nya. Asan poho ge kira-kira we di tukangnya. Aju bari lamun lobaannya. Jadi batur tasawuf manehna hudang teh. Aya mah ngawang di Cijeray. Hah? Ngawang aya mah di Cijeray. Aya ki. Dadaan we lah pokona mah. Maka di dia make lapat lao. Jadi aya lao mah lalu istihalah. Jarang teh ya. Artinya moal aya buahnya. Gitu. Tapi beusi aya. Beusi ini hebat tapi kitu urang. Memeh kajadian urang kudu geus leuwih nyaho elmuna. Serem eta. Allah, ilang haji moman. Aduh.